Muatan gua. Tadi aing. Waalaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mang. Nya. Disangka teh muatan. Mamang ieu ti Sukabumi, ti Sukaraja. Mohon. Iya. Iraha, Mang. Oh, insyaallah lah lamun boga duit kadinya ulin. Heeh, siap. Bisa lager wae. Saha bieu madoyok orang Sukabumi? Dulur isukan eta ulin ka ditu, cenah di ditu trek aya acara. Pak Haji Dedi Mulyadi rek di ditu tanggal 21 Juli. Acara naon Pak Haji Dedi Mulyadi? Rek aya acara safari budaya cenah di Sukaraja. Wah, lo barang dah sia di ditu mah. Oh, paingan Pak Dedi ngayakeun acara di Sukaraja Sukabumi. Lain loba randa mah. Pan Pak Dedi teh duda. Jangan randa urang Pak Dedi teh heuh. Jih, nanyahan randa segala. Aya acara safari budaya. Lu kumaha safari budaya teh? Paling ge bade neangan randa Pak Dedi mah. Heuh, safari budaya bari teh pan kongsi ngayakeun geuning di Ciamis deket ku Edan. Ngan aing ek datang teh teh keur aya acara, keur aya keperluan. Tadi di tuh ge sarua da Pak Dedi mah pan sok ngeliling ke tiap daerah. Ai masalah neangan randa bener nu kaharti mah di embat. Sakalian we atuh bawa si budak euy, pan si budak di duda uang neangan randa. Nah, oh kitu loba randa di Sukaraja. Pokoknya nama di Sukabumi mah loba karya tah. Pan aing bari tong geus kerenah aing. Dagang na kios dinya tadi MJ deket Lapang Merdeka. Karya cek aing. Barhenol cek aing ge. Oh, Pandoyok. Geus aing kitu mah uang berangkat aing moal mawa pamajikan di ditu loba randa mah. Saha nyaho aing menang jodoh di ditu. Hidup. Ayo atuh ayeuna. Ira tanggal 28. Lain tanggal 28, tanggal 21 Juli. Tempatnya di Sukaraja, Sukabombe. Pada nyandung we. Atuh sakedeung deui 21 Juli mah. Wangku kumpul duit, kita berangkat ke sana, naik motor, gaskan. Aing naik bawa motor ereking. Nah, sia teh mana dina ereking? Pana ereking mah ngabret geuning. Teng. Ajik. Anjir, motoran cek aing euy, kuncina ngagantung. Lah, kok aing pake ulin we? San, ka mana dipake ku urang? Ulin awas lah, dipake ku urang, ulin. Tadi nama ulin. Tah pisan, teu kurang nyamsak kedeung. Kan maneh ge kurang terus dibere motor teh San. Pake we atuh, maneh. Tah. Cek bapak cenah ka dieu. Dibere duit. Dibere duit naon San? Oh, nah ka dieu cenah dibere duit. Ih, ya Allah aing. Beunang ku aing ketipu. Beunang cek aing aing digawe ya. Aya naon Pak cek si Iksan? Cek si Iksan naon? Pak pamatena naon? Cek, cenah cek si Iksan rek bere duit, Pak. Duit naon, Pak? Aing teu ngomongna naon ka si Iksan mah? Si Kehen nih, buka aing. Cik, aing ka mana? Wah, si Iksan goblok nipu ieu mah. Nyebutkeun bapak mobil. Apa mana si Kehen? Anjay, eta mawa motor lebih kadengdek kitu si teh leutik. Cih, hade euy motorna euy. Iya dong Mang Gek. Hasil depo semalam Maxwin 7,5 juta. Dibikirkan ya nukia langsung. Hasil depo? Hah, enggak bakal maslahat kalau dari hasil depo itu sepoe dua poe juga sia teh leungit deui sia eta motor. Samaruk ladang judi bakal awet. Bakal sia teh gadol beuki judi atuh luteuy sia teh mikir budak ngora beuki judi. Tiga aing atuh sia teh. Emang dina situs naon? Mang Gek, ada cewek. Siapa yang bisa dapetin cewek itu? Motor saya taruhannya. Mau nggak? Oh, Kebi. Neng. Cewek. Sok Neng, milih aki-aki atau milih aku? Bugar masih bugar aku mah, ganteng. Aku mah milih aki-aki aja, motornya juga antik, orangnya juga antik. Milih aing, Upi. Awas ya. Motor jadi milik aing. Ayo, Neng. Ayo. Sama AA Kevin. Ayo.
kita jalan-jalan. Makanya cek aing oge kalau barang dari hasil depo itu gak ada yang masalah. Aduh, Siapa depo 2,5 juta Mang Jack tadi. lihat tuh aing. Jangan dilihat aing aki-akinya siapa teh. Aing mah Neng, bilang gue Neng, cepat Neng. Aduh. Aduh, ngojek dah aing ari eueuh si budak sateuisen pisan muatan eueuh aing teh batur eueuh ngojek lah. Ah, muatan eueuh deui. Kumaha pi? Wing ilung ngojek lah. Jadi ayo. Jeung wing karasel teu boga duit deh, Ang. Sok wae ngojek pi mah pi, da urang ngan urang ge eueuh muatan euy. Bae Ang lah susuganan we ieu mah. Heeh, sok karek ngojek mah sok. Aya daek ngaluan keke. Rai, ojek euy. Kakawali. Kurang we Ang, wing perdana ye, lumayan teu boga bensin. Mang Jack, tadi tuh we karunya cenah si Upi mau meuli bensin aing mah teh gajig. Oh, Suping ojek namanya. Heeh, ngojek pan beda si budak ke Bandung. Oh, waduh. Pi, kawali. Siap. Siap, berangkat. Oh, jadi ya. Kapanan? 10.000. Oh, 10. Dayan Walid. Bayar deui. Ayo. Tuh, 40 langsung lah. 2, 3, 4 ya. Nuhun Pi. Siap. Gerak. Ya aya nu pas. Oh, ngobrol atau kita tadi ayah lupa gitu. Ya hilang. Mohon. Ya, nuhun Pi. Ya, siap, Bang Jack. Ya, mana? Heuh, mere sabaraha Mang Jack? 10.000. Oke, Ang. Duit wing teh 40.000. Si Mang Jack teh mere 40.000. Wing di pulangan 40.000. Untuk si Mang Jack teh ya 10.000 cak wing dibere deui 50. Tinggal ku dia tinggal pengurangan ya. Kumaha aing mah teu ngarti ieu. Si Mang Jack teh di mere duit 50.000, ongkos 10.000 di pulangan ku wing teh 40.000. Nah, si Mang Jack teh langsung ngageruan deui ka wing. Ya aya 10.000 mah cenah. Ka wing dibayar tampa, tapi duit wing kalah ngurangan. Aing nu 50.000 na dibikeun deui nya ka Mang Jack. Nya da aya cenah ieu 10.000 ya duitna. Nah belaguk bisa na tuh pi. Pan eta mah duit pamulangan ti maneh. Halah, atuh Ang. Berarti wing ketipu ku si Mang Jack. Aduh. Mang li cilok Mang pangungsian Mang. Sabarahan Ang. Biasa we kos kamari. Oh, uhun. Dis, kenaon maneh? Hayang cilok dis. Iya, gratis mah hayang, Mang. Sok atuh, Mang, wing menta. Oh, heeh. Sok hayang mah ka dieu. Mang. Bayar ku didisnya sekalian. Sok dis tah ya dis. Urang tialanya sok tah. Eng cilok mah. Oh, mohon, Mang. Aduh, Mang doyok bager, Mang. Sok atuh. Geradangan, Mang. Beda sabaraha? Sami we, sareng tadi. Ya, sekantenan sareng Mang Doyok 10.000-an. Sareng Mang Doyok, pan tadi tos dibayar sareng Mang Doyok. Kan, tujuan Mang Doyok ngarang kita pangmayarkeun. Anjir, wadoyok sugan teh tadi teh bener neraktir ka aing. Aduh, bisa mah aing tadi teh moal teh nyampeurkeun. Geus, apes ieu mah.